Ya. Ye. Kemarin saan aja. Bisaan seeutik goblok asa ngahakan aromanis aing. Pahang. Lopoen aja, lopoen tetep lek aing naik acan we deh ieu. Ini mana cilor, ini ke cilor ki. Dia ke cilor deh. Oh, dolongan aku cilor deh. Produk IM anjing Ican menyon car kasih parah sih aing. Mane, Mana geus gawe deh car mandi. Beli cilor dong. Sia wede ngapa teh beli cilor anjing. Sama aing tadi cilor. Anjing sama. Sia tiba bikinan anjing di beres 100 kante ka beli cilor. Dia mabok naon goblok jeung botol-botolna di lembok ku sia. Iya dong. Bulu ayam mana? Bulu si kobra atau mau bulu ayam pan? Bos Fabian santai bos. Iya, si awet itu mandi, beli cilor dong lawan si anjing juga ada cilor. Cilor dong. Bah, Baican. Terus tahunnya saya Can. Yes, ketika diburu-buruan awak napiri. Menang saha. Baik, aku anjing dulu bisa ngelekan murid di sia. Oh, dibalik aja. Ini liburan bos, sana. Mabok bos. Murid bisa ngelekan guru piraku, ben. Aku lalu anjing. Bah. Kami bantu mabok jeung artis euy. Iya saha? Apa saja abah di Citimo. Aduh, baik. Siapa maboknya yang adit MC orang 13. Oh, sok bisa. Sok bisa. Terus. Batu goblok bisa. Sekelas deyek, dorong ukur. Ayo sewe mah aya di dinya. Sewe balik yuk. Arek tos kajemput pemajikan apa tadi ingin mobil. Bisa ada tadi agehan itu. Bos Fabian santai bos kita cari lawan bos. Waduh lagi. Bisik bapak saya sesuatu mabok pi, gitu pi. Bapak saat mabok anjing. Sekarang we, bukan sekarang we, musik sekarang we mabok anjing pindah jadi RT. Bapak sih. Ya mabok ya. Tidak kira bang ayo kira. Tambah hari. Jadi anjing olah goblok. Wah itu pegang. Kuat ya excited dulu kan bang. Kuat Terus excited dulu. Pakai kacamata itu tadi jadi. Oh, itu salah paham. Satopi sudah sekelas. Lamos di kamera bos. Ya anjing itu kata pemerintah para naik. Mari tetep asih teh koplok atau kumaha ieu? Rumah ini nanti 700 ya. Sabarin suara iring mayat kana iringkeun. Nah aing gede bali deug anjing di angir geus sia. Sia damai jeung aing ulah ngudag we aing nya can. Pan aing damai aing we saan ngudag teh sebenarnya. Hah? Ya benar ke sok. Ngudag teh saha sebenarnya? Ya maksudnya aing komasian ngilu mudah ka aing pan. Aing respect ya, mana rek PK aing bantuan dengan kali 5. Ale respect goblok sama. Pusing. Ayek. Aing cengek teka pake euy anjing nu hejo loba. Kecap geuh kana yang waduk sia anjing gesek-gesek na jolang. Si RW babok itu bisa jadi RT anjing. Astagfirullah jase pumaha ieu. Ayeuk sia malah. Aing isuk rek kapuntang jeung aing calon wanita sia can. Niis Wele tam. Can sia wanita calon jeung aing. Di dieu. Wele tampiring lurah yuk gas. Aden, tegang meuli intisari ga ame mabok ga. Siapa paling ge anjing tuak jamu goblok lu 3 liter. Kubar batuk.
Karena bos isi aja mau wani aja karena bos ajak pakai kami bos. Tetep lah guys. Tak eta tarik heula. Tadi kelas kelas dewe kan yang melong doang, geus kitu masuk aing rek turun sok. Ganggu. Emang aing minum koplok da teu naon. Eta inum naon aya gigi sana. Papian, cukup bos. Oke. Mereka salah paham. Karena bos iya mah bos teh calon bos kalem santai bos. Nang aus abang nang aus. Bener pae. Sok rata salah paham ya, sok ge kuek. Kelas deui be eta mah maneh bakal ngeunang geura. Jadi anjing gak ente wayang goblok usia bisa di dalangan. Bos santai bos, santai bos. Si kurang. Nges. Kobra ya ngajak si Kobra. Yek. Ayek. Kelen pidik. Memang. Tidak Kobra goblok. Ayam tahakan. Yek. Naon Aisyah monyong. Dia anjing kolot goblok. Naon Aisyah ngoran wae atuh koplok. Anjing rujit ke sia aing. Heuh naon? Kira naon maneh? Aing kan naon ketetaekan goblok pan aing keur diuk. Reka mah juga atuh tilu ronde heureuy we. Ngomong lah salah wan. Jeung aing arek carana siak keureuh tah anjing tak genggerong ulah ngomong wan, tong salah ngomong wan. Oh kunaon gitu bah? Mabok dua gelas ge sia goblok. Aya paus ngagalabar hiji ngajak PK anjing pusing. Ya mah, kamu ngagalabar TU anjing ngajak cia teh. Jalan aja aing mun tek ceuli anjing. Aya paus hiji ngajak PK siapa? Ayek anjing. Iya. Nah jujurnya keur kitu mah yek. Teuing anjing. Aya paus hiji PK yek. Siapa amun ngirim-ngirimna? Iya siapa mawar-mawar eueuh. Tapi turun mamang teh mau aing orang nanya ka saya kah? Ye punung Siapa pundungan atuh? Sok, aduh punung. Nah, dikitukeun dah. Sekolah mah geus piomongkeun wae hirup teh. Sok bae kurang di baturan ngobrol mah yek sok. Henteu sok aman. Asal lila di jalan teh. Anjing. Goblok anjing. Baru terbang geus tolong. Terbang aja ka Santolo itu si kompet. Wis di mana? Buah batu. Sok kancang. Yo. Aing meuli motor yek. Aduh di anjing isu kan. F1 Marlboro. Aing aya can F1 yang 3 juta can arek komplit. Ah anjing motor bararenang setang seher bayam. Astagfirullahaladzim asli komplit yang jual butuh. Marlboro anu aing mah beda. Nya maksudna F1 ZR kan? Arek 3 juta jual butuh aslina aing mah. Gedeng deui datang guys kalem ge. Mane meuli sabaraha eta? Urang? 16. Mahal teuing koplok 3 juta butuh pisan mainana. Kirimkeun foto. Mesin ketik arek sia. Si anjing udah jauh. Tuh air ke mesin rumput anjing. Bener babok lama. Ya, anjing saya pun. Arek dikirim. Kahibun. Ya Allah bukan pakai Kumaha? Eta speaker si anjing. Bos aya kicar urang turun lah. Sok aing. Mana bos siap kunungan hirup teh mo? Aing kolot aing. Tasi iting. Mana aya? Aya kolot aing. Sia kolot anjing mabok segala. Ting biasa merayakan atunya anak muda itu wajah tua. Kawak-kawak bos. Ya di sarean sadayana. Ayek Nah, Asia op-opan emang aingin goblok dan teu aing. Anjing geus goblok. Aing keur ngabodor jeung si Bagong teh teh si kuman. Op. Lebar. Ting mana ting sehat ting? Nah, kamaran ting. Sangat licik anjing. Ting naon kamaran ting? Si Iting mah anjing gimana ya mah? Kosnya di mana? Angalek. Si Kiting mah goblok beak anjing KWH. Ting.
Goblok anjing sebutkan BKW. Hah? I see eating kamah. Nah, goblok. Keluar. Baik aja aing mah sih keluar heula asup deui jeung ngalek. Ka we sia anjing jeung soang goblok. Aing ngobrol keplok. Tah, ya tah. Sialan. Sebubuk ku aing. Bae Rab. Anu penting kita Rab konsisten. Penting wani. Iya, dia kudu turun heula. Iya, anu turun goblok atuh. Jasep. Iya anjing, ayam arang. Angor euy. Hanya di urang mah sitingan. Ai sitingan keneh di urang mana? Sarua. Nah, tapi ka mana ieu naon ieu? Sarua meni riweuh. Iya. Daukan lah. Ayek. Naon eta? Naon sok aprap naon? Marap. Ican. Teu hayang hafal aing mah. Kasia. Bawa kursi roda ka dieu anjing teu bisa nangtung goblok. Aduh, ulah dibahas Rap, antepkeun bae kalah menang biasa. Kalau menang biasa lah, nah mana yang kejeng dibahas Aman. ya narima kene. Dangukeun sia hafal jiga nu lain jiga nu kolot si Ayek teh dibahas deui. Aman. aing teu bisa nangtung anjing, teu bisa nangtung aing. Tong menjual kesedihan aman kedap kican saya ini kican. Rap jeung aing ngobrol si anjing mantepkeun. Si Ayek kunaon? Tapi sarang tuh rupus apa cerita apa aja. Agak kadiu kaji. Naon cenah? Segala ngabahas lain-lain. Penting jirap. Mana seberapa kosong dia? Guys, berita aing sabaraha kosong, guys. 4 hijinya. 4 hiji. Lu dua. Teuing anjing. Oh, 32. Oh, kan bae tah siting aya tah. Ngomong datang dari si menyon bagong ke pusing aing. Yek, ke cara nama ngalah di PK hese. Mun panggih we cacap kuduaan yuk anjing jelema ieu. Si anjing teh yeuh. Wah aing diajak bayuan anjing gelut di galongan sawah sudieun si goblok mah. Lain aing teh pikirna kieu nya ngalah bongoh. Da si anjing karena aing ngiter keluar komplek pikaneangan cengek goblok teh. Berarti cara lebih baik Rap, lu penting mah Yes, respect eating off, PPMP Isya, itulah yang sudah menjagain. Fix eating off. Aisyah oprek naon atuh ting aman ting hampura ting hiburan tingnya. Aman ulun penting urang teu blunder we. Aman ting aman. Urang teu da naon teu aman hiburan. Mohon. Ting. Naon. Nangtung meting. Naon. Ting urang teh ting hampura mengenang aing mengenang masa-masa aing mimiti naik di TikTok. Emang kieu ting. Lain aing mah aneh, Yek. Maneh hayang hafal si ieu iguanana. Aing keur challenge squat jam da ngadak-ngadak jadi guru olahraga si anjing teh. Kudu nitah aing challenge squat jam ka handap-handap. Goblok-goblok ting jelema ieu. Kan aing ka omah teh kasih Ican sakali ya Can, geus Can nya. Ulang harus tinggal bikinannya hiburan ieu mah. Aman. Aduh, aman Yek.
Ya itu orang balik orang keluar aing sok aing. Terus tong bae tong maksudnya hiburan ieu mah nya. Naon dia teh jadi klarifikasi dua nana naon dia teh. Henteu maksudnya orang ieu mah hiburan guys kabeh. Maksudnya si Ayek keur mengenang masa lalu cenah. Mengenang masa lalu aing di mana aing di dia di saung dilahirkan menjadi host seperti ini gitu. Kita keur mengenang ting aing emang aing baheula aing ngomong apa adanya aing mun mabok aing mah. Kan hiji aing omat aing demi omat aing ngan ulah nepikeun ka obat-obatan terlarang amit-amit sabang bayi aing karek nginum saeulah. Tak aing ngomong naon ka maneh. Cukup ngadagangkeun teu kudu dikonsumsi ku sorangan Yek. Eta. Naon Asia? Cuk Asia naon Arab anjing? Cukup dagang Arab itu kudu diinum ku sorangan atuh Yek. Naon make jeung dagang anjing saduting aing kudu goblok. Aing mah Tapi gini. nya aing nginum karena kan kieu ting aing jeung barudak dia emang mimiti di saung aing nya. Klarifikasi heula kan si Iting atuh klarifikasi heula. Ting hampura ting ieu guru aing pokona mah nya kabeh oge ieu. Pokona mah ieu marane marantap lah pokoknya namanya kiting. Kiting anjing kan turunan gitu. Ya pokoknya mah hiburan mengenang baheula guys gitu. Ayo nadi matchkeun ieu. Bari ngobrol daripada eueuh. Kala si Iting bakarunya kalau ajakan urang bari ngobrol ting atuh ting sia idan-idanan wae anjing da aing lain. Kiting idan-idanan kieu goblok. Tok matchkeun. Bener-bener saya mah kitu anjing hese di pejaan. Yek, walaupun maneh dagang, alah, Ya. Mang Ayek pelanggaran, Mang Ayek. Nah, pelanggaran aing ieu. Relap. Siap urang di plus kedeungnya, kenaik deui. Siap. Urang lamun maneh saukur datang ngabahas sekot jam aing mending init. Lain, urang mah rek nanya ka maneh. Saya sebenarnya teh jadi honorer guru PJOK goblok. Sia teh ningali awak aing mah tak langsing kieu aing mah rajin. Ngadak-ngadak apal tata cara sekot jam jeung pelemasan segala pendinginan penghangatan goblok teh. Aing rek baceo tadi teh da teu kuat ngahegak aing kok capek. Aing ku ngahegak capek birek nembalan lagi Allah. Pahibut jeung aing maneh pengalaman bahwa rasana sekot jam 200 nu balik teh tah kitu. Aing mah geus. Ya keneh record lagi sok searching usia TikTok Abah Ican sekot jam 200 kali. Pernah aing Rab. besok itu kudu anjing. Memang nyeri kan eta efek positif nanya eta urang kana pencernaan alus. Awak orang jadi langsing. Mau jika badut apa mah teuing meureun Rab. Aing nyebut badut apa Mart sia. Sokar pasaan. Patung dupan ongkoh, badut apa mah ongkoh. Gitu aing mah maksud aing mah. Kumaha Can? Beta sebal teuing Yek, nyemilna naon eta? Masalah sekot jam si Arab ieu masalah sekot jam Yek. Cilor. Tuh, Yek, nu lada-lada Yek. Nu lada-lada beta aing- sebal teuing. Aing nanya we jujur ieu mah. Mana Yeknya aing minta mana jujur Yeknya. Naon? Ieu mirip jeung si Arab. Nah, ya goblok sok nita ka aing. Di mah si Rampi. Ayek jujur manya irung aing sagede kitu Yek. Tuh si Arab mah kasep. Kan jujur etanya. Tetep layar guys. Saya dagang cilor kat. Ya cilor terus-terusan. Itu aing pas tadi budak meuli cilor. Si bule, bisa aduh da minum si bule. Astaga. Cilor si bule di dahar, bagong. Jangan kecoin. Tejanan Jadi budak. iya Yek, mana teh Yek? Berang ke SD dagang cilor, penting ngajagaan warung Madura. Sia wede, sia anjing ngabangun nyok. Ayek nu ngajual ereking menta 1 juta sa. Pak Sep. Mang aya nu ngajual ereking menta 1 juta naon mau ngajual ereking 1 juta emes. Pentil naon hah? Tetep layar. Naon ngomong naon ngabangun mio, ngawede, ngabangun mio. Mesin tik. Aing ngabangun mio mah investor nage. Wah, beungharna leuwih ti 100 kali lipat ti sia. Ur atau itu rumah orang. Paribasana.
Garandeng teparugu anjingnya. Kenapa sih dosa? Tetep layar, guys. Rencana kalian kayak kalian ini naik online. Til, Ayo pak aku yang kumaha. kicau mania, kicau. Leng-leng. Letikan sampai karena deketan kan volume. Jika gue Indonesia Asep. Guys, Asia guys. Poinnya susul abah Ican anjing tetep layar, guys. Ayo lagu eta saya ingat kasih badar bah. Anjing itu si badar. Parfum. Susul anjing poin Ayek goblok tetep layar, guys. Ayo malah pun misalkan gereng. Saya iya tetep layar edan kieu. Pasep hayang paus, pasep hiji kurang $10 pak. Iya Pak Asep aya. Sok percaya aya. Pasep pak, ayo geus panggil jeung pasep di Bogor. Pak Asep mana? Asep Suhendar. Pasep geus panggil di Bogor aing mah. Mere duit ka budak. Asep Suhendar. Pak Asep ieu, Pak Asep Suhendar. Jeung si abang lah kedeung aing hayang modal euy. 45F. Kutu nyopana si anjing. Si til anjing kutu nyopana goblok. Kalaka hostna tongeret koplok. Ayek. Sekali tah. Mumpung si Itilna keur kacai. Berarti nu host, nu jadi host, nu in frame berarti nu gawe. Ajak jalan Ayek, gawean ieu tah. Anjing ku aing sok. Oh, nembak sorangan anjing. Nembak sorangan ke goblok. Ice Pak Asep teh kedeung piraku we Pak Asep ya. Abu bukan aing. Bayar. Jadi anjing nembak be ya. Kobra si Duta tawa. Lain pasti pencet kan anjing. pasti pencet sedang membeli. Si ulang. Isi ulang. Si ulang galon. Guys, tapi guys. Yek si kata tuh yek ah. Dikat naon emang buntu. Eta sekali deui. Moal bare moal. Lain eta Kobra si Duta tawa bunga tinggal abi kasiksa. Kobra mah teuing. Naon asih goblok jual bunga. Mus cekikik di anjing teh. Bunga mana lu mau gede. Rab, ku aing rab dietakeun rab. Geus maneh anjing isi kobra ieu naon teh tinju arek mah. Si anjing. Tapi naon nih? Ya, si eta mah tegas, si Arab mah. Dua si Arab. Enggak, soalnya kita tinjuna make kostum badut. Heeh. Anjing nyari hati kieu goblok. Tunggu Arab 3 bulan ke depan nyawa geus tiga anik kobra awak aing. Bener. Ayeuna masih kanaon. Anjing. Papa pecinta peyutuan. Di mana? Nah, eta cigala enten si Ican. Di luar. Di luar. Bosan aja wae. Mobil saha eta? Murah. Tetep layar guys. Jadi nanti Tetep guys. Noeleh jalan duruk tan ninja beureum lieur nempona anjing. Boy William lain atau goblok. Lain manehna nu ngawede manehna ambek-ambekannya. Boy William lain mah make ninja kitu ti Kobra mah hayang jadi si boy, anjing pek terakhir si Lain. boy. Eta Arab di Balaena Indomaret ieu mah Alfamart 24 jam. Anjing nyari hati kieu goblok sebut badut Indomaret. Urang mah teh Ayek make helm full face-nya. Musuh anjing ditempo ieu wah ieu Boy William. Ai dipesek. Orong-orong anjing. Sok gawe bro gawe. Nah, cak aing teh aing lain aing motor ninja jika si boy William pas dibuka anjing sapam BRI goblok. Lain bisi pan Oh kaseri goblok ngomong heula atuh. lain dah. Erek ngomong teh anger we, eta alus eta tingali suasana ge sarua juga di Alpa Oh, masa goblok pek aing nek nyolti heula pusing aing. Ih, Anjing. Aduh. Kok kedaguan lah budak. Udah belum makan anjing. Belum makan. Aduh.
Atuh da bawa batur ngobrol. Si aing deui urang. Carap. Senaon deui wae anjing. Lain eta nang tunggal nyoba teh itu palapona mah siga apa mah eta. Lain anjing nyoyo di Sarua kana opina siga di apa. Udah eta konsep dama eueuh paling mun ada ku ieu nah. Tah bener nang tungi giran eta geura alus jadi siga salesna.